Sampurasun, wilujeng sumping sadayana. Di dieu aya John Peter Pamuji anu bakalan ngalajengkeun podcast carita Tumbal-tumbal Cadas Pangeran. John Peter Pamuji bakalan baturan baraya salami 10 menit kapayun. Carita ieu John persembahkeun kanggo aranjeun sadayana. Wilujeng ngadangukeun. Lamunan kiuda mula yaban kamana-mana, ras ingat kana ceritaan Den Rahmat sabatu-batu sawarata bulan katukang basa tepung di Tegal Kuda, di lingkungan pasantren Mama Ajeng Rauf. Hitung-hitungan kumpeni mun eta jalan geus nyambung ti Batawi ka Surabaya bisa disorang 8 poe. Cek Den Rahmat, mapa eta teh Den? Mun numpak kuda kunana sinalumpat lain biasa lempang nyase mun sinalumpat kawasa balap sabaraha di intenan tah nyawoti. Cek Den Rahmat, aya kana weasna poe Den Rahmat tinggalkeun pasantren miluka lembur Ki Jahir urang Karawang, tidinya nyamper Den Sukma urang Ciranjang Cianjur, tiluanana ge narunggang kuda lengkah munggaran Gubernur Jenderal nata jalan nyambungkeun jalan ti wewengkon Banten ka Batawi, ka Buten Sok, Bogor, ka Puncak, ka Cianjur, ka Bandung, ka Sumedang, parat ka Cirebon. Tidinya terus ka wetan nepi ka Panarukan, tuntung wetan Pulau Jawa. Maretkeun jalan di Pulau Jawa aya nu ukur kari ngalegaan, da geus aya jalan samemehna. Aya nu kari nyambungkeun da samemehna mah kapegat rancak atawa rawa. Aya oge nu ngahangalieun nu saterusna sina nyambungkeun jeung jalan nu geus aya. Pagawean nyieun jalan teu gampang, da kudu nyaeur rawa atawa nyaeur jungkrang. Aya oge tempat nu netek teuing nu kudu dipapasina rada mayap. Nu bangga mah mun kudu mentaskeun walungan, tah eta mah kumaha walunganana. Mun walunganana henteu lega teuing nyambungkeun jalan teh ku Jambana saperti di lebah walungan Cisokan Cianjur teh ngan umpama walunganana lega pisan bangga pisan nu kudu nyieun sabet jambatan keur pepeuntesan teh make rakit atawa parahu nu ditarik ku tambang nu dirara tina kulit waru. Den Rahmat jeung baturna teu lila di pasantren Mama Anjingan Rauf teh ukur 3 poe kituna teh ukur bebeja da cenah arinyana mah rek mariang ka Mekah ngalaksanakeun munggah haji ngahaja bebeja heula ka anjingan mentapi duana. Poe isukna murid anjingan teh wewengkon wetan ge saperti di Tanjung Sari, Cipacing jeung Parakan Muncang daratang ka pasantren. Arinyana teh deung jingga urang Parakan Muncang jeung Den Samba, urang Cipacing nonoman nu limaan teh pupulih ka anjingan jeung para santri sejamiang ka tanah suci. Syukuran dipanumpangkeun ku Ambu Siti garwa anjingan ngahaya deui ngondangan patinggi minangka wawakil pamarentah. Bada Isa para santri teh ngawarangkon deui nyaritakeun papangihan sawenang-wenang obolan teh museur kana kaayaan rahayat nu mingkin balangsa. Kawajiban lakon gawe maksa para bupati ngeprak rahayatna atuh pangawulan bupati teh teu bisa majar kumaha rahayat urang mah ukur ripuhna nu untung mah Walanda ceki hajir. Memang kitu rahayat tutungan suku Gunung Gelis belah kaler nu ka bawah ka Sumedang lain ukur saksara tapi deui loba nu balik ngaran. Cek Den Rangga, naha kumaha kitu? Cek Den Rahmat, sok we pikir rahayat sina mapas jeung nugaran pasir cadas pakakasna ukur balincung jeung leunggis tang teu bangga kacida ku teleungeusna kumpene nganggap rahayat teh kuda umbal tu menang capek
Mun kaciri melencing di rangketan ku pecut jeung itu hoe. Malah geus aya sababara urang nu maut lantaran dibedil pokna. Kutan kumaha atuh ketak Dayem Sumedang. Enya kumaha sikap Raden Arya Surya Negara Anatapi Pangeran Kusumadinata cek anjing rauh. Tangtos kacida benduna anjeunna ge. Derek dek dan Rangga ngadongeng beja-beja nu lakon gawe di eta tempat. Rodi atau kerja pakasa didinya teh sang sasan soroh nyawa. Loba nu teu kuanteun nu akhirna gagering tapi teu menang balik. Terus dipaksakeun nu akhirnya mah loba nu wani ngalawan. Ngan nya kitu batan ditedunan kahayang mah kalah disiksa. Malah tejarang nu dibedil harita keneh. Kanjeng Pangeran tebi-tebi oge tidak Sumedang sering jengkar ka tempat rahayatna lakon gawe. Nanjak kaluhur nyaksian rahayat sebatanaga. Leres nu aya Kanjeng Pangeran Kusumadinata mah. Soldadu geta aya nu watuneun tenggelis pokna. Pacanten ka anjeunna mah daku parang ngagedeun ku peni ge di ajenan cek Mama Rauf. Mung angger wetos Kanjeng Pangeran jengkar ti dina mah mandor upas jeung kumpene ge samemena deui. Mama percaya Kanjeng Pangeran moal ngantep tongtos ngayakeun tarekah kanggo kamaslahatan rahayatna. Muhun da saurna anjeunna ge parantos ngintun seraka Mas Galak di Jakarta cek dangga deui. Rahayat nu lakon gawe di wewengkon Bandung ge teu kurang-kurang matak sangsarana. Apa najan tu loba korban cara di pasir cadas nu parehna antara Tunjung Sari jeung Sumedang. Korban mah pating jang grungkel. Nya tangtos dalem Bandung ge Kanjeng Raden Adipati Wiranata Kusuma sami nalingkeun rahayatna. Apan anjeunna ge ayeuna teh tos ngawitan sering ka wewengkon kaler nalingakeun rahayat nu lakon gawe. Saurna oge nataharkeun kanggo puseur daya anyar. Ti kapiak teh bade ngalih kal kaler nyaketan jalan. Ama ge ngadenge perkara eta teh dina hiji waktu sawatara bulan katukang. Mama Rauf nyaba ka bumi Panghulu didinya tepung jeung Demang. Harita Juragan Demang nyaritakeun yen Mas Galak pepejeul kasangkang daya Bandung dipindahkeun ngadeukeuteuun jalan anyar. So that all ik come here and start it gebuk. Cek Mama Rauf malikan kekecapan kepala cutak. Naon eta teh hartosna ceki udah nyireugeun Den Rahmat. Muncak bahasa urang mah upayakeun mun kula datang deui ka dieu. Di dieu geus diwangun kota tah kitu walon Den Rahmat. Kerapiak teh sisi Walungan Citarum deket Muara Cikapundung. Memang Kanjeng dalem nu geus ngarancang pindahkeun eta kota teh lantaran kemuteun ku anjeunna. Lebah dayen ayeuna teh kaasup pada taran handap babari ka elep cai Citarum. Ari pindahna ka belah kaler. Kakuloneun Cikapundung keneh ngan da kaasup wewengkeun luhur. Disabudeureun pidayeuhan aya sababaraha lembu di antarana Cikapundung Kolot, Cikalintu jeung Kampung Bogor. Memang lebah kaler pidayeuheun teu leuweung keneh, tapi padu mukna geus puluhan kuren. Heuleut sawatara poe semah nu kungsi masatreng di Mama Rauf marulang ka lembur masing-masing. Nu saterusna rek mariang ka Batawi. Ka palabuhan Sunda Kalapa. Tidinya mentas lautan muru Mekah narumpak kapali milikna pausahan Walanda. Hatur nuhun kasadayana anu atos satia ngadangukeun ieu carita nepi ka bagian katiga. Engke dilanjutkeun caritana ku Muhammad Raisi dan Malik Attalah. Ti abdi cekap wae meh teu
bisi saleur sa epe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.